Sanjaya Garang asli na soba Gela na Jawa na pedang dewa Guru na Abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng siang wilujeng patepang dangu dari sareng aki di acara dongeng Sunda ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Pemirsa sadayana urang ngeureuy neraskeun hanca anu katunda nyaeta lampahana Sanjaya Galunggungnya si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios Ratu Candana Sutra nu ayeuna nincak panginten kabagian anu ka-40. Kumaha rasani lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Pemirsa ulah hilap kangge nu nembean manco nembean nganangkeun mangga ulah asa-asa di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, ugi nge-share dongeng-dongeng aki boh ka grup WA, Instagram, Telegram sareng sajabina deui. Mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna sehat lahir sinareng batin jemar mana gampil risi sarta tebih tina balai. Amin ya robbal alamin. Kangge bewarana pemirsa sementawis channel Manco Mania teu tiasa mengudara kumargi kasambar guludug. Sadayana parabotna geheng pemirsanya janten op sementawis mah dipalih ditu akina panginten masih ngadongeng dipalih dieu sareng di Kidagar Official anu kaleresan kamargi kabajak terus dihubusan terus digentosan sempat digentosan gitunya ku ku akun-akun ku video-video game tapi tos tiasa karbut deui. Pemirsa sadayana urang keur ieu dongengna para samakna saur bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Sanjaya ngajauh ka luhur ngingkahan panarajangna dua prajurit karaton Selat Bangkat. Di luhur Sanjaya gancang malas narajang ngagunakeun jurus Dewa Pedang ngarak-rak jagat dua leungeunna meta ngirimkeun tenggelan nu ngarah kana sirahna dua wanoja anak buahna Mega Sendu eta. Hiu hiu prak prak cobat sarkesi jeung baturna ngajungker rubuh langsung ngusek teusik deui. Saduana tiwas dina kaayaan sirahna remuk. Getih nu campur polo bayabah maseuhan taneuh. Nempo tilu anak buahna tiwas ku sageprakan sedengkeun anu saurang masih kusah koseh katindihan ku baturna nu remuk cangkengna. Mega Sendu kekerot ambek. Kurang ajar. Jani Sumarsih Ganggi oge Anggia maju barengan. Opat urang wanoja di belah kenca gancang maju narajang ka Sanjaya ngagunakeun tenggelan-tenggelan saktina.
Opat sinar beureum ting barasat bareng ngarah ka jawara pedang dewa. Sanjaya gancang ngablesat ka luhur. Nyingkahan opat sinar beureum nu datangna gancang ka cida. Opat sinar teh labas dihanapeun suku Sanjaya sarta ngahanca 2 tangkal kai jeung 2 batu badag. Jaget, duar, bedug, bedug. 2 tangkal kai bencar paburisat. Rubah wujud jadi potongan laletik. Bari geus tutu ngelunkeun haseup. Sedangkan 2 batu hidung sagede anakan munding hancur bencar jadi koral anu laletik. Sarua bari jeung tutu ngelunkeun haseup. Bari ngayang di luhur, Sanjaya malas narajang, aji sayuti geni dirapal leungeunna ngagentak sababaraha kali ka arah para wanoja anu narajangna. Hiuk 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 wut 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 plesat 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 bola-bola seuneu. Ting balalsat ting Darius kaluar tina 2 dampal leungeunna jawara perang dewa. Langsung ngahujanan opat wanoja anak buahna Megasandu. Wut 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 ceger kur. Bedug duar. Ah, tobat, panas. 2 urang wanoja ngajungkel bari awakna ka huru ku seuneu anu ngabebela. Sanajan 2 nana gegerentelan dina taneuh pikeun mareuman seuneu, tapi seuneu teu daek pareu. Malah kalah tambah ngagedean, ngabebela ngaduruk sakujur badana. 2 urang wanoja nu sejena salamet, sabab maranehna kaburu ngejat ka tukang nyingkahan bola-bola seuneu panarajangna jawara pedang dewa anu harita akhirna mah ngaceger ngahanca kana taneuh. Taneuh tutung ngabebela bari kahuru ku seuneu. 2 nana tiis punukna, nempo 2 baturna geus teu gerak deui bari sakujur awakna geheng. Tutung geus teu mangrupa, sedengkeun seuneu masih huru ngabeuleum sakujur badana. Dua wanoja teh silih teuteup tuluy 2 nana kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. 2 nana ngagibegeun awakna, dadak sakala pamiarsa jangelek. 2 wanoja gelis teh wujudna rubah jadi 2 sato galak anu bararadag. Ganggi anu make kutang loreng koneng hideung. Harita ngajengelek rubah wujud jadi hiji maung lodaya nu jangkung badag buluna belang cakarna sareukeut sihungna menirang ngeteng. Gaur, au. Si lodaya gagauran tuluy nyanggerengan ka jawara pedang dewa. Sedengkeun Anggia anu make kutang hideung rubah wujudna jadi hiji biruang badag anu buluna hideung meles. Sihungna rang geteng cakarna rangwas sarareukeut nandingan peso balati. Biruang Anggia maju bari nangtung ku 2 suku cara manusia. 2 cakarna harita butbat rek ngarecah kana beungeutna jawara pedang dewa. Tapi Sanjaya harita rikat ngajorelat ka kencaeun si biruang. Bari langsung ngirimkeun panimpugna nu geus dieusi ku teunggelan Karang Sewu nu mampu ngabencarkeun batu nu pangteasna. Nu diarah pundukna pisan si biruang. Atuh hiuk cekuk gigeg si biruang ngagigeg tapi teu kunaon. Boro-boro remuk tulang punukna teh. Labuh ge henteu. Eta sato jelmaan Anggia teh kalakah Malik tuluy bahamna calawak. Rek ngegel kana tak-tak Sanjaya. Orokaya Sanjaya masih rancingeus. Manehna langsung ngagiwar ka katuhu bari langsung ngadiuskeun deui teunggelan kalabang geni ngarah kana dada si biruang. Hiuk cabrot. Dayagdag. Wah. Si biruang ngadayagdag bari dadana ngelunkeun haseup hideu. Sanajan dadana keuna pisan ku teunggelan kalabang geni, tapi geningan teu nanaon. Ukur buluna we kaduruk saeutik, awakna mah memang kadorong mundur tapi teu tatu. Sanjaya teu miceun kesempatan.
Dina kayan gitu manehna langsung nyusul tepus dua tenggelan ngadius kana babangus jeung iga burung si biruang ditungtungan ku hiji tajongan lempeng nu ngarah kana dada. Hiuk hiuk dugdug bledag. War war. Si biruang ngagerung tuluy ngajungkel rubuh. Tapi sanajan ditoron ku tilu serangan si biruang teh teu caca bocel kalah kacangkat deui. Sanjaya harita gancang nyiapkeun tenggelan turanggalaga pikeun narajang deui ka si biruang anu nyata mah teu mempan lamun ditenggel ku jurus tangan kosong. Tapi si lodaya kajajaden harita ngagajleng bari ngagaur tarik ngarontok ka arah Sanjaya. Atuh Sanjaya jadi hebat sabab awakna kaburu ditubruk ku si lodaya. Brug awak Sanjaya labuh nangkarak ditindihan ku maung anu sakitu gedena. Sungut maung teh calanga prek ngegel beuheung Sanjaya. Tapi kep babangus jeung gado maung ditahan ku dua leungeun Sanjaya. Maung gigi deug hayang leupas Sanjaya gancang nilepkeun tuurna. Tuluy dua sukuna ngajejak tarik beteng maung hiuk bledag celeng. Lodaya kajajaden teh maceleng. Mangpeng katukang Sanjaya gancang ngagurinjal hudang. Mau ngagaur ambak teu disangka-sangka tina sapasang mata mau ngabarasat dua sinar koneng. Sanjaya ngakebegrewas tapi gancang Sanjaya ngejat ngagunakeun gerak silumana. Wes, apal-apal Sanjaya teges aya di satu kangen maung lodaya. Sedengkeun sinar koneng harita ngahanca jajaran tangkal kain nu ngajajar opat. Parasat bros 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 bros. Tobros saopat nage. Patang tanggal kai barolong. Gorowong badag katembus ku sinar koneng. Si lodaya culang cileung neangan musuhna nu ngadak ngiles. Kuring mah di dieu sato sasab. Kadenge suara Sanjaya nyarita. Si maung gancang malika tukang. Breh kabireungeuh jawara pedang dewa geus ngacungkeun dua curugna. Anu direngkepkeun hareupeun dada. Sanjaya geus nyiapkeun tenggelan turanggalagana. Gaur-gaur si maung ngagaur tarik tuluy gegerem. Maung lumpat tuluy ngegejleng rek ngarontok Sanjaya deui. Barasat sinar wungu sagede cingir ngabarasat manjang tina tungtung dua curugna jawara pedang dewa anu direngkepkeun. Bros gaur kalayang gadabut. Taneuh karasa euneur sewaktu maung ngagedebut labu. Lodaya badak ngagedebut labu pas pisan hareupeun Sanjaya. Eta maung teu usik deui sabab tarangna bolong katembus ku sinar wungu jurus turanggalaga milikna Sanjaya. Maung lodaya mulih ka jati mulang kasal rubah deui wujudna jadi Ganggi si prajurit petingan di karaton Selat Bangkat. Tangtuna Ganggi geus jadi layon, tarangna bolong tapi na teu ngucurkeun getih sakacelake. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng di alpukahan ku afiliasi di Shopee sakur wargi tepas Sunda saha bae di mana bae ayana anu resep sarta remen balanja di Shopee mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk nu dipajang atanapi nu aya di video dongeng Aki. Kantun klik seratan produk, pilih salah sawias produkna bade buku bade naon bae nya. Klik saparantos natos lebat ka aplikasi Shopee mah pamiarsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge. Sakumaha sakahoyong pamiarsa nya teu kedah ngagaleuh barang anu dipajang atanapi produk nu aya di video ieu. Bebas bade meser naon bae nya, bade panci, bade naon, bade raksukan, bade bal. Sakumaha kaperyogian pamiarsa.
Hatur nuhun ka sadayana pamirsa nu parantos ngarojong oge balanja ngalangkungan dongeng Aki. Hatur nuhun pisan pangrojongna. Balanjana pamirsa ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun sakali deui urang teraskeun dongengna prung. Si Biruang baturna Silodaya hideung kadenge gegerem Sanjaya gancang malik si Biruang katempung ngangkat dua leungeunna kuku-kukuna mancarkeun sinar warna coklat. Sanjaya apal lamun manehna terek ditarajang ku tenggelan sakti. Gancang Sanjaya nyiapkeun tenggelan geni salju andalanana. Leungeun katuhuna rubah jadi bodas semu perak disemet sikuna. Biruang hideung ngagerakeun dua leungeunna ka arah Sanjaya barasat. 10 sinar coklat sagede curug ting bararasat tina kukuna si Biruang hideung. Sanjaya gancang ngadorongkeun leungeun katuhuna bari ngagero handaruan. Hiat hiup put barasat. Sinar bodas semu perak ngabarasat badag bari dibarengan hawa anu kacida panasna. Mapagana datangna 10 sinar coklat. Tes pas wut parasat ceger 10 sinar coklat sakabehna peurai sawaktu ditemrag ku sinar bodas semu perak. Sinar bodas semu perak terus mangpeng sarta ngaceger pisan kana si Biruang hideung. Biruang hideung mecleng aya kana dua tumbakna bari sakujur awakna ngelunkeun haseup. Awakna rubah jadi areng tutung ngelunkeun haseup bari bau daging kaduru. Awak si Biruang rubah deui ngaleutikan mulangka asalna nyaeta jadi wanoja nu ngaranna Anggia. Wanoja gelis nu geus teu gelis deui ayeuna mah sabab awakna geus geheng henteu mangrupa. Edan anak buah aing beak. Gerem Megasanu anu nyaksian anak buahna rarubuh ku Jawara Pedang Dewa. Ukurnya sate seorang deui nyaeta anu katindihan ku baturna teh. Panilam gancang mulang ka karaton. Bari nyaho Nyai Ratu kayan di dieu. Kuring kapaksa nyang hareupan manehna, oge kapaksa bakal natuan manehna. Cek Megasanu mere parentah ka anak buahna nu karisa urang eta. Si Wanoja nu ngaranna Panilam teu baha, manehna gancang lumpat ninggalkeun eta tempat sedangkeun Megasanu ngalugas pedangna. Tuluy langsung ngagajleng narajang ke arah Jawara Pedang Dewa. Hiuk wut Megasanu ngulinkeun jurus Mega Hideung pagulung-gulung. Pedangna kokolebatan ngahujanan sakujur awak Sanjaya. Pedang teh ngaluarkeun angin tiis anu matak nyieun gejed kana gerakan Jawara Pedang Dewa. Sanajan Sanjaya mampu pikeun nyingkahan gempuran pedang Megasanu, tapi lila kulila mah gerakana jadi lambat. Pangaruh tina hawa tiis anu kaluar tina pedangna Megasanu. Nu akhirna congo pedang Megasanu teh nurih kana kulit dada Sanjaya anu elat pikeun mundur. Hiuk bret. Aduh. Awak Sanjaya langsung ngagibrig nirisan. Cilaka. Pedangna geuning ngandung hawa tiis anu jahat ieu teh. Aing kudu gancang ngayonan ku Pedang Dewa. Leungeun katuh Sanjaya langsung ngodok endong ajaib lingit kancana pikeun ngaluarkeun pedang mustika dewa. Megasanu harita ngagajleng maju. Pedangna ngaheuma ti luhur ngarah kana tak-takna Sanjaya, tapi ngadadak sinar beureum ngolebat gancang hiuk pelanrang buricak ter. Leungeun Megasanu ngageter sing sireumeun wut cedak. Dadana ditajeh pisan ku suku Sanjaya. Dayak dag bru Megasanu labuh diuk.
Dadana karasa eungap tapi gancang manehna ngorejat hudang sabab nempo lawan maju bari ngayunkeun pedangna. Hawatis nu ngaraksuk kana awak Sanjaya geus buyar kadorong ku hawa sakti pedang mustika dewa anu ngalir ngaliwatan leungeun Sanjaya nu nyekel pedang. Harita Sanjaya naraja ngagunakeun jurus dewa pedang ngababad alas, wut 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 sebuk sebuk sebuk. Sinar beureum dek kokolebatan, sakapeung datang ti kenca ka katuhu, sakapeung deui ti katuhu ngolebat ka kenca. Hawa panas ngaheab tiap-tiap pedang beureum ngolebat. Ayeuna mah mega sendu anu terus unur-unuran kadeseh ku Sanjaya. Anu harita ngabudalkeun jurus-jurus petingan, jurus-jurus simpenan pedangna. Awakna mega sendu geus cuuh ku kesang cekelan leungeunna kana pedang geus karasa leueur. Kulitna karasa pareurih sabab terus-terusan kahebos ku hawa panas pedang dewa. Hiuk wut pedang beureum ngaheumat ti luhur. Mega sendu teu wani naki sabab apa lamun cekelanana kana pedang teu pati pageuh. Manehna milih ngejat mundur ka tukang bari ngadorongkeun dampal dengan kencana blesat sinar kulawu sagede peureub. Ngadius narajang ka Sanjaya. Rikat Sanjaya muterkeun pedangna dina gerakan tameng pedang nadah cilencang. Hiuk wer wer wer. Sinar beureum ngubeng di hareupeun Sanjaya, wut duar bledug. Sanjaya kadorong salengkah tapi teu guna naon. Mega sendu dorongkeun deui dampal leungeunna, wus haseup hideung anu ngandung racun ganas. Pagulung-gulung nyamer ka arah jawara pedang dewa. Sanjaya gancang ngagenjotkeun sukuna blesat bae awakna ngablesat ka luhur bari maju ke arah hareup. Haseup hideung teh liwat disahandapeun jawara pedang dewa. Sanjaya harita langsung ngawangun jurus amukan 1000 pedang. Hiuk 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 wut 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 sebuk sebuk sebuk. Pedang beureum Sanjaya katempona jadi ribuan dina panenjona mega sendu anu harita ngaranjuk lain di kieuna. Sabab ribuan pedang teh geuningan sakabehna ge ngarah kana dirina. Edan mega sendu gancang muterkeun pedangna pikeun namengan dirina pedang muih tarik hiuk 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 war 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 trang 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 blentrang 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 pletok pletok brecras. Mega sendu ngajerit manehna ngejat ka tukang. Pedang nu dicekelna teh geuningan karisa potong eta ge geus ponok pisan geus deukeut kana gagangna. Sabab potong 2 kali dihancak ku pedang musuh. Sedengkeun leungeun kenca jeung tak-takna anu belah katuhu katempo tatu kagurat ku pedang Sanjaya. Tatuna mah teu pati jero, teu pati parna. Tapina karasana peurih jeung panas maninyak serak. Lung pedang nu kari gagangna teh dialungkeun ka rurungkunan. 2 leungeunna mega sendu dipake nungkup tatu bari jeung bibirna gegerejeman sigana bae mapatkeun jampe. Prajurit pilihan di Karaton Selat Bangka teh bener-bener sakti. Tatuna langsung lita ku sorangan eueuh tapak-tapakna acan. Nempo lawan geus lemor Sanjaya ngasupkeun di pedang mustika dewa kana endong ajaib ringgit kancana. Dina kayan kitu kolebat corelat jeleg. Ngadadak datang saurang awewe tengah tuuh di samping jangkung make kabaya beureum. Barang dilieu ku Sanjaya si horeng eta awewe teh ngelek bobokoy jeung nyuhun nyiru dina luhur sirahna. Dede.
Teu kudu reuas ieu da waktosna kabujang seep geus waktosna ibi ngider ieu. Pamiarsa sapertos biasa ye, ibi nyanak deui awug. Awug ka meumeut nu amis raos kareuut matak deudeuyeun nya. Bahagus ka mana bahagus ye borong bahagus. Sareng ieu tah kukurawuna alias urap jagong mangga ieu jarajan heula pamiarsa mumpung haraneut keneh. Pohara pamiarsa. Kuno rojolna atuh bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lakon Sanjaya Galunggung Si Jawara Pedang Dewa. Dina lalakon lumaku purwa cagat urang teuneun di handeuleum sieum nya geusan sampeureun. Urang tuna dianjuang siang geusan alaeun urang samper deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng Aki. Hatur nuhun pangrojongna ka sadayana pamirsa atuh. Mugi wae sadayana aya dina kawalujaan kalancaran nya kasinugrahan amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana Aki tengah dongeng di Mancomania Komargi kasamber guludug pamirsa studiona. Teu aya deui alat anu walagri nya. Ngebul sadayana nya tutung janten komputer sareng naon mic dugi ka mic oge mixer sareng naon eta teh equalizer atau napi powernya. Sadayana rajet pamirsa janten sementawis Mancomania panginten libur heula. Dugi ka alatna komplit deui aya deui panginten. Kitu pamirsa janten upami anu dedepeun ka lalakon Si Belong tiasa di Bandungan terasanana nya bagian nu 4950 dugi ka tamatna terus diupload di Kidagar Official. Tapi judulna sanes Si Belongnya, judulna teh Jawara Naga Sakti. Tiasa dipilihan dina playlist atau nampi dina video mangga dibujeng we ka paliditu anu resep ka Si Belong. Satajan Aki amit mungkur pamirsa sakolewat bade biasanya. Bade ngabsen heula aya sawe nu tos hadir di bagian kamari aya Kang Karim punya Ki moal bosen cenah ngadangkeun bedaran dongeng Sanjaya atau nabi dongeng Aki di channel nu sanesna. Hatur nuhun sami-sami. Kang Anang Brahma oge nya hatur nuhun di Jatinangor manco salawasna. Kang FRP 7 genep di Kapungkur oge nya Mancomania Kapungkur mah di Palembang ayeuna panginten di Tasik itu upami telepat. Mungkin rame ki jadi beuki madep mancuna ki akina sakulawarga cing sehat barokah sagalana amin. Kang Irfan Yudian Nagari oge Raja Mandala hadir manco ki mantep dongengna. Kang Andri Pratama manco ki ti Bandungna Jalupang Kidul hatur nuhun. Bagus Muklis di Bogorna oge Kang Asep Suherman hatur nuhun. Kasepuan di Bekasina amin hatur nuhun biroana. Kang Dudi Suryadi ti Metro Bandung Bid RM hatur nuhun. Wilujeng rehat sami-sami Kang Asep Rahmat oge nya. Kang Taufik Abadi nu ngageugeuk Kircon Kang Undaka Panyawangan nya ti Jakarta amin hatur nuhun pidoana. Kang Ade Sukarna kasepuhan di Bandungna Cicadas teh Kang Jaya Sumpena oge di Jakarta Timur amin hatur nuhun pidoana. Kang Dedi Juhendi ti Garut oge Kang Andri Banar Senal teh nya ti Palihan Parung Bogor Kang Paizan Abdul Mugit Mancomania jauh. Kang Dedi Rohenei oge nya hatur nuhun. Yulinda Belia Wilujeng Wengi manco akina. Jang Wel oge Teh Linda Imut atur nuhun. Teteh Tami Maliha sareng Kang Setia Budi para Mancomania ti Ciamis sareng Jawara Kopi Sakti ti Palihan Tasik teh Intan Ramadhani ti Garut. Kakang Prabu Arjuna ti Banjar teh oge Kang Agus Somandri nya di Garut anu pogot meneko. Sadayana pamirsa kumwe nya kanun teu mairan oge hatur nuhun. Tapi ngadangukeun nya manco hatur nuhun.
Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nu kapihatur dinten ieu Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancar.